berat di HP bukan channelnya Muhibah Kru. Mama ibu sok katur subscribe-nya, subscribe, gratis ieu like, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Umi sadayana kumaha daramang. Alhamdulillah atur nuhun pami daramang sadayana. Jangan lupa subscribe, subrek teh nya kada hilap subrek di channel Umi Muhibah. Pancasila. Pancasila. Ayo suara ha. 5. 1. Ketua dari Mesa. 2. Kemudian yang ada Badak. 3. 3. Sama Indonesia. 4. Kerakyatan yang berkeadilan. 5. Tepuk tangan buat Bang Ateng. Subhanallah, luar biasa. Jawabannya tepat dan lancar. 100.000 buat Bang Ateng. Sangu sarua berarti jeung diabdi di Pangandaran. Lain bea sangu ngan eta sangu nu didahar ku urang asalna tina naon? Tina piring mah. Di situ mah tina beas Bang Ateng. Berarti situ mah nyomotan remeh tina beas. Bang Ateng masuk dahar dina piring. Tara. Kumaha lah Bang Ateng. Bang Ateng kongkorongo. Ari nu non? Ayam. Sora. Supana hayam tuh. Naon kongkorong eta mah sora. Ngan sorana sora naon? Sora abdi Bang Ateng nahuna si aduh. Apun jeung atuh turun deui teh. Wah. Teng kade berateng. Naon eta? Maka badaun jang naon? Awi mu eta rutuh sakit keluar gitu. Oh, siap. Dia tuh kan ieu. Tamay di sana-sana buta. Oh, bagina. Ala ko teng ni dola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunda lauk na karamba para bahayam na cecempeh nu dariuk cukup loba ngajawab salam tetamat kabe. Melak jati sisi leweng di ceboran make cai bisi tadi keur malaweng ajaran sakali deui. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun awi daun gedang ngalana diperhatikan manawi keur harudang ngajawab salamna sorana rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga kali membacakan salam nu ngajawabna tetap suara ada di ibu-ibu. Giliran iyo ocok iyo bapak-bapak teh aya tamu geuning Pak. Bapak mah teu ngajawab kalah maroloho we ka abdi. Lain abdi mah ningali ieu kalah teu nyarora kalah ieu. Naon ari bapak melong we ka abdi nyorah henteu jiga nu barogoh geuning. Tong dikeprokan ce da lain japati gitu. Keur ngaji teh di leuweung. Keur ngaji teh di sisi kebon. Iya nu dihareup ce abdi kalah karoong. Akang teh disebut ceng-celengan da usik akang teh. Bingung abdi macan ningali si Aryo ieu. Zaman nu melongkeun teh nu karolot. Nu parompet nya arompong nya lalepet. Akwal maksa abdi mah cek. Cek.
ngajawab salam? Ridho? Sadar? Teu kapaksa? Muga-muga nu ridho nu sadar ngajawab salam ibu sing enggal ka Mekah. Amin. Hoyong ka Mekah. Geus daftar rencan. Boga duitna. Nah, mudah-mudahan atuh nu ngajawab salam nu teu boga duit sing boga duit. Amin. Aya nu boga hutang. Nu boga hutang muga sing lalunas. Amin. Nu tarik amin berarti nu gede. Tanagana suudon. Kieu ya ngaji di sisi kebon lo barang metu. Lembur naon ya teh? Ah? Cibangbay. Kampung Cibangbay teh ai desana Setiawangi. Oh? Setiawargi meni moloto ci. Itu tanya aneh Pak polisi dah ari jelema zaman ayeuna teh kitu dah. Ari kana kasalahan batur saeutik ge meni sok dikotek tah. Dicokelan, didagangkeun ka unggal jongko bari teu payu-payu. Giliran kasalahan sorangan mah bari loba ge teu dipikirkeun. Matak sok aya paribahasa ari sirem leutik dina luhureun Monas bari jauh ka ciri, sementara gajah depat dina bibir mata sorangan teu mungkin aja. Itu mahnya gajah depat dina bibir mata teu ka ciri teu mungkin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin. Asa ibu aya nini teu? Parawan. Pamuda. Duda. Lu mana? Itu nana pun tanggal kapol. Ai di kampung Cibangbayang meni resep nu ngaji teh geuning meni kompak jurig oge aya. Resep daca jurig aya jelema aya ngan peda ari jelema mah mun dina pangajian teh da sok resep ai jelema mah kana pangajian teh matak dariukna ge nemerak dinu caraan beda jeung jurig. Jurig mah mun ngaji teh hanapeun tangkal kapol. Ieu itu hanapeun tangkal sampe deui. Jurig ya manca jurig ngan bisi ya mah bisi aya di dieu nu ngajina hanapeun tangkal kapol nu ngajina hanapeun tangkal sampe tah eta teh ngaranna nyumput. Astagfirullahaladzim teh sopan kasih itu nyebut jurig makanya ya jurig di topi sih aja kira ya jurig di masker. Alhamdulillahilladzi ja'alal auladahumul amanah. Tos tong balanga aja urang dicepetkeun ngaosna da tos jam 11:30. Tong protes da ieu mah memang asli dina jam abdi. Manya abdi kudu ngilikeun kana jam 8. Ieu we nu aya dina jam abdi mah 11:30 kurang sajam satengah. Alhamdulillahilladzi ja'alal auladahumul amanah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Wa qala aidan wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Al-ayat sadaqallahul adim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam adibu auladakum ala salasi kisalin hubbillah wa hubbi nabiyikum wa qiraatil Qur'an. Al hadis
Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil kurang kompak ya rabbil amma ba'du. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Kabingah dina ati tiasa tepang sareng kadang wargi urang lembur setia wargi. Tos biasa ibi di setia wargi upami peting-peting ngaji kompak ieu mustami tos biasa lamun di setia wargi mubalik keur ceramah dihareup tara dibere cai can dina ieu wengi dioyoban ku jalmi-jalmi nu bungahna abdi teu aya kajabi sabab ieu nu hadir jumlahna langkung ti hiji sanajan beda-beda profesi, beda-beda potensi. Nu hadir di antawis pamaget sinareng istri, kaum buruh pagawe negeri, padagang jeung patani diregreugan ku seueurna para ulama sareng para kiai. Oge pamuda jeung pamudi sanajan dina ngaji sok rada pati kurang kaciri utami tah si teteh geuninganan rek mere cai. Ngan hanya kalain cai kopi. Hampura ya ke Bapak Eje sareng Ibu Eni margi abdi ya teh duka kumaha cek soca abdi teh rapet teu kieu tuluh kirang bobo jeung kurang sehat mata soca teh rada error ya. Ningali pamuda ge meureun jiga aki-aki. Biasana ya Pak Eje abdi mah damang nate kulwak white kopi biasana mah. Punten Pak Eje Bu Eni sanes nyuhunkeun ieu mah ngawartosan ku geuning cengkat. Pada ngelarian kopi mangga akang mudah-mudahan sing salamet sing hasil pamaksadan. Dina ieu wengi diregreugan ku seueurna para ulama sareng para kiai oge pamuda jeung pamudi. Bahkan dioyoban ku pemain inti ngaji nu geus teu birek deui dina ngaji lolobana iwalti aki-aki jeung nini. Maksad bade milari pangarti dina ieu wengi ngabandungan ceramah ti hiji istri belaan ece jeung akang terutami keur kaum istri ninggalkeun hanca ikatan cinta di RCTI. Mugi-mugi sadaya jalmi nu hadir dina ieu wengi sing payus mungguh Gusti. Di dunia urang jadi jalmi anu sajati, mugi-mugi di akhirat jadi ahli sawargi. Ya Robbal dingah nu taya hinggana kumaksad bade ningkatkeun iman jeung takwa dina peuting ayeuna. Dina acara syukuran khitanan kersana Cep Muhammad Yoga dikempelkeun kadang warga nu jumlahna langkung ti 2 sanajan beda-beda kabisa jeung kaboga. Di antara nu hadirna ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah, para ulama, tokoh masyarakat terkemuka, rahayat aparat desa. Disumpingan ku jajaka jeung wanoja dieuyeban ku duda jeung randa. Maksad daya kajaba urang sadaya dina peuting ayeuna rek ngabdikeun diri ka Gusti Allah Ta'ala ku jalan ibadah nu samampuhna. Ngalangkungan ieu acara nu dipolah ku Bapak Eni. Hah? Oh, tibalik hampura Bapak Ede sareng Ibu Eni ti anggalna hampura cerinya kitu abdi mah ari ngaji teh acan tuang teh sok balelol. Ngalangkungan pamaksadan Bapak Eje sareng Ibu Eni nu dipola ieu acara ti anggalna. Muga-muga keur anjeunna sakola warga umum keur urang sadaya nu hadir dina peuting ayeuna sing payus mungguh Allah Ta'ala. Di dunia urang jara di jalma anu barat bari tarakwa. Muga-muga di akhirat asup ka surga. Ya Rabbal jeung alhamdulillah abdi mah ecep bungah ka bina-bina sabab si Elsa sakedeung deui asup ka penjara.
Ece ieu mah cek bejak dina sinetron Ikatan Cinta. Ayeuna keur guyur si Elsa teh kapanggih selingkuh jeung si Ricky. Bahkan jeung cek beja si Andin teh diberi hadiah mobil Alphard ku si Aldebaran. Tah ece eta teh ladang sabar si Andin. Baheula mah hayok we ece dipitnah ku si Elsa. Jadi korban tersangka pembunuhan si Roy. Aslina padahal si Elsa. Akhirna nu jahat mah ayeuna geus teu betah geuning. Curing sinetron keprok. Abdi mau morek newak sasaha ieu ati setan nu emplak. Ojo araya tong fanatik sok jujur pengakuan Ece. Oh sok lalajo sinetron Ikatan Cinta. Oh Ece lalajoan TV teh kadong Dora diboboli. Cek abdi mah jang naon meuli TV ngan ukur dijugrugkeun dina luhureun lomari setel cetrekeun lalajoan eta Ikatan Cinta. Tah geuning kopi datang. Terima kasih Bapak Eje sudah memberikan 1 gelas luwak white kopi. Ilangan tuk abdi alhamdulillah. Ngan ieu tuur abdi da ti ditu teh kan jauh lempang teh jauh. Bari mudun bari teh meuni nyorocog lulus. Lulus Mang Eje tur abdi teh duka kumaha. Biasana ieu cageurna teh ku pokari sweat ieu. Tuh, nin itu bae dan nu neang mah tuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bu, Ibu, sokna ibu teh lalajoan eta sinetron Ikatan Cinta. Geura ramena ayeuna teh ce. Resep abdi mah yakin ngan abdi mah alhamdulillah can pernah ningali sinetron eta. Apal sote pada salaki osok rajeun ngahanca. Ngan karunya salaki lalajo sorangan jadi abdi sok milu maturan. Subhanallah kapangit aja asli si Renate anak si Andin. Tina perkawinan jeung si Nino. Ayeuna si Nino rek nyereikeun si Elsa kuas ya. Sarua aja deh si Andin jeung si Elsa teh keur hamil ayeuna teh. Nganduka eta reuneuhna si Elsa teuing anak saha? Teuing anak si Ricky, teuing anak si Nino. Ah tong loba pikiran aja. Geus ayeuna mah urang mikirkeun pangajian. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Lanjut. Al-Quran jadi wiwitan sekaligus ngajadi acara pembukaan teu kapalang. Merek pokari sugat 2 botol. Atur nuhun Bang Edi. Luar biasa geuning mupujukeun abdi teh. Ieu patuangan abdi duka kumaha ceuk peurih. Peurih ceeni, peurih ya teh. Biasana damangna teh ku teh pucuk ya teh. Cengkat deui. Meh. Cara mau balik teh nyiksa panitia. Abdi marek ngadoja we ke panitia sejauh mana kesetiaan Mang Edi jeung Bu Eni. Mang Edi saha? Eje. Bu. Tos entong malaweung kana teh pucuk. Al-Quran jadi wiwitan sekaligus ngajadi acara pembukaan tinaosan Al-Quran ku dipasieun ku aosan shalawatan dibiskalan dituturkeun hempak merbayak sak babarengan. Mudah-mudahan janten kautamian keur urang selaku insan hirup di dunia pinangih jeung kabagjaan. Mudah-mudahan ku eta aosan shalawatan di akhirat babarengan di syafaatan. Ya Rabbal Kalila karajo teh pucuk geus moal barang pentak deui. Ngan ieu ese manya kudu ngenca abdi kieu. Aduh, si Akang anu 2 pasti rek ngagotong meja. Sok atuh pindahkeun ka dieu. Alhamdulillah ada 2 berondong yang setia.
tak kepali dia ke akang anu duaan didoakeunnya ku abdi mudah-mudahan sing ditampi iman Islamna. Allah. Ngedeg-deg karena biasanya gua anu geulis sakudaca. Pan GR. Iya, setengah yang dibuka. Akang hoyong teh nepi. Aduh. Nu dipi hormat kersana pengatur waktu, pangalah salagara. Yang MC Muka abdi dibanggakeun AAA tim sound system. Iya juga nama tanuduan itu di Karopea. Iya tukang sound system sadua-dua. Mau di kaos itu namina Ahmad Gojali, golongan jelema lintu. Ternyata tukang sound system teh ibu ku abdi diteliti tadi diilik-ilik ya jemaah teh mungkin aya 1000 majeng nu teu hadir. Ngan aya di dia jelema nu paling susah. Kuatir mana nu susah ieu tukang sound system. Geuning kunaon pangga disebut jalmi susah sabab teu kabeuli kopeah acan. Hampura akang. Nu dipi hormat kersana pupuh lemur papayung masyarakat. Dikawit anu pangbawahna Pak RT aya Pak RT. Pak RW aya. Linmas katawis Ditpalitongo seueur Hansip. Bapak Lurah oge ti Satgas Covid alhamdulillah hadir. Wabil khusus Bapak Binsa, Bapak Binmas mungkin hadir di ieu tempat. Alhamdulillah regreg jamaah sadayana parantos ngikuti prokes protokol kesehatan. Hampura pas Satgas Covid abdi tageulinganan dibere kopeah. Teu kaci meunang nginjung. Abdi teu nganggo masker da hese mun ceramah make masker. Alhamdulillah masker mah dianggo ti ditu ogenan da bilih didenda ku Pasatgas. Ibu bae. Oh bapak tuh. Bohongan atuh da teu nyora. Aduh, si akang eta meni semangat. Tuh akang mudah-mudahan husnul khotimahnya. Aduh, si akang resep nih carewen. Alhamdulillah di ieu wengi diregeregan ku seueurna para ajengan nu tara takabur diajeng-ajeng dinariungan para kiai nu tara pakiaki ajeng batur salemah cai. Urang doakeun ece dulur urang, guru urang sadayana, para kasepuhan mudah-mudahan ku Allah diparanjangkeun yuswana. Sing ditambi-tambi barokah yuswana. Yang paling abdi banggakeun teu aya deui kajabi saleresna abdi mah ku ece teu peryogi ku akang komo teu butuh. Da jang naon beureun lamun abdi ece ngacaprak ledak dina peuting ayeuna di hadiran ku jemaah anu sakieu seueurna lamun teu aya Mang Eje jeung Ibu Eni. Tak ieu nu dibutuhkeun ku abdi mah Mang Eje jeung Bu Eni. Tak kabayang atuh ece mun abdi teh hayang we ceramah dihareupeun ece jemaah seueur. Hek Mang Eje jeung Bu Eni teu aya abdi bingung saha nu rek bayar abdi. Atuh cenah Bu Haji mah meureun hayang dibayar ka dieu teh teu ridho. Hampura ece jang naon atuh abdi jauh di Jugjug Anggang di teh di Pangandaran ka dieu. Yakin abdi tujuan ka dieu ridho, abdi dibarengan ku ikhlas. Rek naon abdi ka dieu, omat ece tong suudan ka abdi, bisi ece ka dieu nyebut ka abdi rek neangan duit, yakin sumpah demi Allah abdi mah ka dieu teu niat rek neangan duit, da abdi teu leungit duit. Rek naon atuh cenah Bu Haji ka dieu tujuan abdi teh alus Pak Eje Bu Eni. Abdi mah ka dieu teh ece hayang meunang amal ece lain aku astagfirullahaladzim. Si eta mitnah geuning. Sing bener ece ngajawab ge tong mitnah kitu nyeri hate ieu abdi. Ngageuning ece nyebut ka abdi hayang meunang amplop. Hayang meunang amal. Ari akang jeung ece mah rek mawa amplop rek mawa amal.
nyebut amplop si Ece. Da abdi mah teu butuh ku amplop mesti Ece ge dibere amplop sapak yakin Ece moal butuh. Bener Cek? Bener Pak? Tuh dana si Eta mah anger cek abdi. Ari kana udud ngelepus terus ya. Cek. Butuh amplop, butuh amal. Yes. Abdi ka dieu teh hayang menang amal. Naon sababna Ece abdi ka dieu hayang menang amal? Dalam yakin atuh Pak. Abdi meureun dibere bebenul ku MC anteng kieu. Lamun jadi amal mah pasti abdi balik ti dia ingit ka Pangandaran pulang meureun ku Mang Eje jeung ku Ibu Eni teh pasti tangtuna abdi bakal dibere doa. Geus muit 2 kali mitna si Ece tanggung jawab sia. Ih, ari Ece butuh ku doa, butuh ku duit. Sok nu beh dia heula jawab Ece jujur, butuh doa, butuh duit. Milih doa, milih duit. Sok, ulah duanana teu kaci. Pilih satu di antara dua, teu kaci duanana. Ece nu beh dia milih doa. Mohon abdi jawab Bapak sing kompak. Sok Ece, ayeuna mah akang mun teu ngajawab burut sia balik Pak. Bapak milih doa, milih duit. Doa. Nu di tukang jurig jora. Itu geuning jurig Ece milih duit cocok. Abdi rek ngikuti kahayang jurig. Jurig milih duit, abdi ge sarua milih duit. Cicing, Cek, entong mah kasudoy. Kunaon abdi milih duit dayakin hirup jelema di alam dunia mah deh ujung-ujungna tong jauh Ece salat Ece ngawajiban ti Allah. Salat 5 waktu fardu nu wajibna Ece kudu dilaksanakeun. Yakin salat kudu nutupan aurat. Ari ayeuna mukena teh Ece kudu dipake lamun keur salat. Mukena kudu dibeli, meulina kudu make naon? Butuh Ece duit. Jadi ayeuna rek milih duit. Perlu Ece ku duit. Beuki duit. Nu beuki maringuh. Ngan duit di dia lain duit gambar monyet. Mata abdi milih duit sabab duit di dia singkatan duit DUIT. Doa, una usaha, ina iman, tena takwa. Mata abdi milih duit. Terima kasih buat bapak-bapak juri. Karena duit, doa, usaha, iman tak. Ece da eueuh duit mah yakin rumah tangga ge loba nu hancur karena faktor ekonomi akibat eueuh duit. Bener Cek? Alah, pabinsanya ada pulus mah lulus, eueuh pulus mampus. Aya cicis mah romantis rumah tangga teh, eueuh cicis anarkis. Ece ku salaki balik nyaba dibere kongkorong pangbeulikeun meunikat dipencetan. Cek Ece teh bapak mumpung berang arek mual. Dibere goyang naga meuni goyang gayung. Isukna dijual deui kongkorongna eueuh goyangna teh tinggal gayungna wungkul. Lah dibere duit 1 juta maningkas sare teh ngadangkat jiga bakaka. Dibere duit 5.000 nangkup jiga kewuk sia. Awewe ada uang abang. Tidak ada uang abang. Jangan seperti itu. Ada uang abang tetap disayang. Tidak ada uang apalagi abang harus disayang. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tong ditendang. Hampura Pak Eje nya tak geuning itu numit mah. Tujuan abdi mah bener, hayang menang amal, abdi menang doa. Duit makan eta mah urusan Mang Eje jeung Ibu Eni. Abdi mah moal rek mikiran eta. Keun da Mang Eje teh jalmi eling. Bu Eni kitu deui sarua, Bu Eni ge jalmi eling. Ngan eling henteu Mang Eje jeung Bu Eni kumaha engke mere gede jeung leutikna. Mun mere gede berarti Mang Eje teh eling, mun mere leutik berarti henteu gede. Astaga. Beuki edan ayeuna mitnah kanu hajat. Teu sok kanu hajat disebut teu eling saja. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Di mana-mana di dunia ini
hanyalah duit yang dicari. Bener? Kesana sini sibuk sekali, selalu duit yang dicari. Kompak, duit, duit. Bersuara, duit na unggul. Para pejabat jeung konglomerat ngarurus rakyat butuhan. Para pendidik pegawai negeri ngarurus rakyat, ngarurus budak hayangan. Para pedagang indit ka pasar ngajual barang butuhan. Para petani indit ka sawah marangul pacul neangan. Neangan belut jeung di sawah madang. Astagfirullah, si eta mah duit jeung duit hejo pisan duit. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jangan dulu kemana-mana, saya akan kembali setelah yang satu ini. Karunya Mang Eje jeung Ibu Eni, ieu masih handpok ari suet jeung teh pucuk jeung kopi manyaku abdi teu dileueut. Bios ece ngaleueut lah. Ternyata luar biasa. Mungkin ieu teh tos disadiakeun ti awalna. Hapunten Kang ajengan kasepuhan di dieu nya. Abdi sanes bade ngawilah-wilah. Ngan ieu mah keur ngabandingkeun nasib ece. Nasib abdi disebut abdi ajengan, disebut abdi ustadah. Abdi sok nyeri hate lamun disebut ustadah, komo disebut mubalig, disebut segala ayeuna penghormatan. Da padahal mah abdi teh lain ustadah, lain kiai, lain ajengan. Sarua we jeung ece hirup hanya ingin mendambakan ridho Gusti. Tampilan abdi mungkin beda jeung tukang sound system. Kaos ngadukur kaos oblong. Abdi make baju saged kieu ece. Ieu teh mahal bajunya, bae teu nanyakeun. Di mana ieu meulina duitna ladang pidato. Hampura ece. Ayeuna lamun abdi make baju rasukan seperti kieu sementara ayeuna tukang sound system sareng ayeuna akang-akang tapi amun jeung abdi tapi cek Allah mungkin mulia keneh tukang sound system. Tampilan terjadi aturan, tampilan terjadi ukuran, bener Bu? Laras cek. Da Allah mah ngabedakeun makhluk, Allah mah ngabedakeun jelema lain ku tampilan tapi ku iman jeung mata abdi teh sok keung, sok nyeri sakapeung masuk ingis ece disebut mubaligo, disebut ustadah sementara ngajenan geuning ka abdi jeung kaajengan di dieu meuni benten Mang Eje kunaon padahal da abdi mah kadi teh ngan ukur ayeuna saliwat pedah kitu ge ku Mang Eje jeung ku Ibu Eni di Onang da kuduna mah jadwal ayeuna teh abdi teh di Sumedang geuning kunaon teh ka Sumedang nu Paktarang riut rek naon ka Sumedang da eueuh nu ngonang ece geus we mending keneh ka dieu ku panitia diteleponan ece torojol abdi datang anjog ka ieu lokasi tadi bumi sahibul hajat uluh ece kaya ning bugis kaya ning wajib kaya ning jeruk apel aya abdi bingung rek mana heula nu dituang abdi bingung rek mana heula nu dileueut antukna abdi teu barang dahar teu barang leueut dipolongkeun sagala nu aya di jero imah. Saur Mang Eje jeung Bu Eni, Bu Haji kunaon teu ngaleueut, Bu Haji kunaon teu barang tuang. Hampura Bu Eni, lain abdi nampik rezeki, lain abdi geuleuh kanu disuguhkeun ku Bu Eni. Ngan hate abdi narangsa. Saprak harita ningali tuangan inget abdi kasalaki. Hampura Bu Eni, Mang Eje, abdi teh tara biasa barang dahar sorangan. Mata itu teh geus we kardusan. Subhanallah, geus gek dina kursi di dieu ece abdi nyebut kopi torojol teu hese abdi nyebut pokaris we teu kapalang dua abdi nyebut teh pucuk aya deui golosor nah ece hampura eta upami ajengan di dieu nuju ngawuruk ece dina mingguan sok dibere teh pucuk dibere pokaris we ci kopi balikna di bahanan disuguhan nah kunaon cek cing atuh ece teh mikir da budak ece bisa ngaji budak akang pinter ayeuna maca Al-Qur'an lain ku abdi diwurukna tuh ku ajengan setempat bener cek ece apal rakatan salat ece apal ayeuna syarat rukun dina salat lain abdi nu mapatahan ajengan setempat kiai setempat kenapa kiai setempat ngawuruk dina mingguan ku ece meuni tara dibere teh pucuk harianeun susu manteu
Ci atuh tingali kasepuhan kiai di dieu teh mani aralit salirana jigana kurang nyusu. Isuk mana mingguan bere ci susu sagelas mah da teu. Matak ayeuna meakeun duit 10.000 ieu ece. Ajena nu aya tu geuning itu ka ditu rengangan susu beureun. Ya Allah ya ce sing malikir ece eta budak ece nu ayeuna leutik keneh nu geus dewasa hiji waktu bakal menang jodoh yakin nu nyerenkeun moal abdi nu nampi pangan teh moal abdi anger ajengan setempat mohon Bu Mang Eje jeung Ibu Eni bareto tah ce keur hamil keneh Ibu Eni nah ngandung cek Muhammad Yoga umur 4 bulan dikandung cek Yoga dina patuangan datos mulai geuning ngageter Pak ieu budak teh geus dinyawaan ku Allah yuk urang ngariungkeun tatangga yuk urang ngonang kiai setempat urang sina maca Al-Qur'an dipimpin ku kiai hadorona dipimpin ku kiai teh sing ngonang abdi anger ajengan setempat sok aya di dieu ibu di lembur ieu di Bang Bayang hah oh Cibang eta lamun di Cibang bayi lamun ece hamil di dia awewe keur kakandungan 4 bulan sok aya ngayakeun pangajian sok aya ngariung 4 bulan sok aya betul lila teh ngariung 4 bulan ih da si ece mun emal sok aya cenah tuh geuning kardus deui jung atuh bisi poho eta loba-loba teh keresek geuning oh lain abdi ngungkul jung sing salamet mudah-mudahan eta sing ditarima iman Islamnya harusnya Bu Ibu sok ajengan setempat mata hampurannya Pak RT Pak RW mun ayeuna pangajian diayakeun ngonang tinu jauh tos abdi wungkul cekap ece tong dionang deui bari abdi ge ka dieu teh da karunya jauh ti Pangandaran jeung kanu hajat sok karunya ece ari ngonang tinu jauh teh resikona gede sodako saeutik era gede eueuh mata ajengan nu aya we di dieu mangpaatkeun sok ajengan kiai setempat da yakin ece di dieu lamun aya nu maot oge moal matak minta ngurus mayit lain abdi ti Pangandaran anger ajengan setempat Bu Ibu beda nasib kiai setempat yang saliwat mah punten Pak kiai itu geuning abdi mah kardus meuni badag geus dikana mobil ari ajengan setempat balik diberi pipiti hiji usina lolodeh kenur atuh soun aja dibere amplop ku panitia dibuka tengah rapet nage ku reme ayo sina tengan 10.000 bari geus ditumukeun ku solasi bae daripada ajengan dikitu-kitu macam mending keneh paehan sakalian da ajengan teh lain tong ngeret ece ya Allah sok ajengan tos lah abdi tong dionang deui mangpaatkan para kiai ngan bisi geugeuh wae kapaksa urang lemur Cibang bae hayang deui ngonang tilu jauh mubalik ulah saha-saha deui abdi we ti Pangandaran supaya teu putus silaturahmi Bapak Eje sareng Ibu Eni Bu tos lanjut ieu Ananda Cep Muhammad Yoga tos dihitan tapi dia Mang Eje geus dihitan can tos hasil pernikahan dengan ikatan tali pernikahan didasarkan ku cinta dan kasih sayang Bapak Eje jeung Ibu Eni membuahkan hasil Ananda Muhammad Yoga nama hiji putrana iya nu pangalitna dua berarti sabaraha tahun Yuswa Mang Eje masih muda di bawah abdi mah tos emang 2 putra abdi ge tapi nu ageng tos nikah tos gaduh putra janten abdi tos incuan usia kurang lebih abdi 43 tahun uyas teu naroskeun oge ngan ieu dia hareup nih teu aricep-nicep subhanallah Bu Ibu tak kitunya resiko kawin maneng mata kade ya neng dah satu saat teh orang nu parawan kene bakal nikah seperti Mang Eje dengan ikatan pernikahan didasarkan tadina ku cinta membuahkan hasil itu awe mah pasti di geureuh teh bakal bareng
Ari baru awewe hamil benten jeung tukang sound system eta mah baru asalna eta mah lain hamil eta mah lagi tuh da lalaki masa kumaha gagah awak badag ge moal aya nu bisaeun hamil boro-boro tukang sound system pak kapolsek pak polisi ku abdi bade diburuhan artos 50 juta bilih saali teuing sok ditambihan jadi 100 juta tapi syarat kudu bisa hamil heula sanajan pangkat polisi boga pistol euceu jabatan palang hiji palang dua beda jeung urang palang kakan jabatan bintang hiji bintang 2 beda jeung urang bintang 7 puyer 6 obat puyer 16 obat sakit kepala tapi tetep sina hamil mah moal aya lalaki nu bisaeun hamil leres Bu tapi awewe awak leutik awak begang awak garing awak ipis awak hidung hirup deui sina hamil tong saminggu sakedeung teuing dilatih ku Allah mampu kuateun awewe hamil salapan Bu ibu kantos hamil deh sabaraha bulan lilana berat untuk membawa budak berat sok aya cangkel sok aya panas cangkeng ngores Bu tah pak sok kupingkeun pengakuan si korban teh kapan akang mah tersangka lagi tuh cedah ngeunah nyeuna unggul da rumah sasalah mah dempes hamil 8 bulan teh pak membawa budak termasuk Ibu Eni tapi luar biasa kesetiaan Bapak Eje terhadap Ibu Eni 2 kali hamil Bu Eni 2 kali melahirkan anak tidak ada luntur kesetiaan Mang Eje komo nu pertama pada eta mah itu budak kakarek ece begitu Bu Eni 8 bulan hamil geus pecah ketuban kesetiaan Mang Eje eta ningali Bu Eni mama dada geuning eta mama tos pecah ketuban hayu mah urang ka bidan langsung bicana ka bidan menjadi suami siaga siap antar jaga ku Mang Eje Bu Eni teu dibawa ka warteg ece aja meureun ka warteg marek ngadon dahar datang ka bidan cek ibu bidan Bu Eni sok naik kana ranyang muhun Bu bidan da kana kenteng maluhur teuing tarik napasna Bu Eni pasti Bu bidan da tarik ka Mang Agustusan heujeunkeun Bu Eni balas setia Mang Eje Bu Eni nu ti tangah heujeun Mang Eje miheulaan ngaheujeun cek bidan tarik napas Mang Eje tak geuninganan susu datang kayak geuning mah susu teh lain kieu rupana lain bodas oh bodas pedak gelas nah hideung tah kieu hapunten geuning Pak Birsa Pak Kapolsek mah teu payu kana susu ati neng cek abdi mah ieu teh da susu teh teu amis kieu ku kira-kira ieu mah kurang amis naon sababna susu sabungkus gelas jampung cai binung hatur nuhun bade dileueut heula mumpung hadet margi susu mah kedah panas-panas pas upami dienyingkeun ieu susu bakal hasum dileueut ku akang mah komo mencret bah mata akang mah daripada ngaleueut susu nu kieu sok tere hasum mending kene susu anu teu aya hasumna nu kumaha eta da susu SGM susu gantung manis Sulaiman susu lahir nyaman eta geuning teh eta nu sok dibawa nang karak nempuyak digeceklok nok dibawa ngaringkol keplok dibawa nyangkere bahe dibawa dongko juga salendrok mun ku akang malam Jumat di teangan teu kapangi ulah geger era ku batur teangan pasti nyumput nah hapeun kelek mun dikenyot kalah nyelap dina huntuk wajar keun itung-itung ngadahar baso urat wae ternyata di dia ada satu perbedaan cek susu jeung kopi bedaan teu Bu naon bedana kopi jeung susu ari kopi mah hideung ari susu mah salah eta mah jawaban budak SD bedana kopi jeung susu kopi mah hideung sakurilingna hideung kabehanana ari susu mah hideung tungtungna wungkul eta bedana subhanallah Bapak Eje sareng Ibu Eni luar biasa waktu harita kesetiaan Pak Eje ka Bu Eni melahirkan anak pertama melahirkan anak kedua Chef Muhammad Yoga ieu panjangna yoga naon ieu Yoga Purnama hampura Mang Eje abdi teu setuju coret ganti panjangna Yoga Entong Purnama taroskeun ka Pak Kiai
Geuning cenah Bu Haji meni nyempat menang hese-hese yang nyieun ngaran teh. Di teangan age meni pibulanan-bulanan kalahirna. Hampura Mang Eje abdi mah tepikeun ka maot ge sanajan dipaksa moal setuju mun yoga panjangna purnama sabab cek orang ilmiah tidak proporsional cek kiai teu muqtadal hal seandainya ayeuna yoga panjangna purnama naon panjangna yoga mah yoga eta panjangna purnama mah lain panjangna eta mah nama lengkap. Nah aduh rek amak teh tulus. Lah dah amplop mangges dirapet ieu. Subhanallah. Sebenarnya mah ece abdi teh nyengcele di dieu teh keung ieu teh. Keur mah nyengcele panggung meuni badag, panggung meuni jangkung, tara biasa abdi Mang Eje dibere panggung kudu hajat jiga kieu. Terkecuali lamun sebelum pengajian ada yang lain. Tah aya pasti aya pongdut. Benar. Aya, oh moal aya. Ari pongdut teh naon, Cek? Lain, pongdut teh jelema ompong genut. Geuning Mang Eje ieu panggung meuni badag-badag ting atuh aya naon tadina? Sok sieun abdi mah jiga kamari pangajian di Kuningan, Mang. Eta geuning panggung meuni badag-badag teuing meuni gagah-gagah teuing datar aya mu balik edan. Hampura cenah Bu Haji abdi mah jujur we naon? Ieu teh bapak teh cenah hajat teh lain ayeuna geus 3 poe 3 puting. Alah ari putingan ka hiji aya naon kitu Pak? Aya artis cenah didatangkeun ku bapak teh artis pantura. Sabaraha 3 artis mayarna saartis 20 juta. 3 artis berarti 60 juta. Gebog teh ojo. Meunina langsa abdi hayang ceurik harita tapi heran. Ngabandingkeun Pak Eje nasib abdi jeung artis. Ari artis mah 2 lagu payu 20 juta. Ari abdi Mang Eje can pernah ngaji di mana-mana Pak Polisi abdi Babinsa can pernah aya nu mere 20 juta. Da geuning bukti Mang Eje ge ka abdi nawar wae. Cek Mang Eje sing rido sing lila Bu Haji ngaji teh sing rame bari kudu lila ari amplop lemah pret. Atuh cenah Bu Haji makeun be atuh anggap we cenah ka Bapak Eje mah baraya nya abdi ngahuleng ece teu wawuh teu naon jeung Mang Eje bayangkeun ku dianggap baraya salamur henteu sakampung sadesa henteu sakabupaten henteu ari keur kieu Mang Eje ku abdi ku dianggap baraya hampura Mang Eje nya keur kieu mah eueuh dulur eueuh baraya da abdi mah usaha bayar we sing gede. Subhanallah dog kita kocak geuning meuni kieu meuni rongkah teu aya deui tujuan Mang Eje apa maksudna apa tujuanna hoyong cek Muhammad Yoga menjadi anak yang Ibu unggal poe ieu jalan di saungan kieu unggal waktu ya jalan di tenaan kieu ayeuna wungkul Mang Eje peda keur hajat peda boga tujuan dikorbankan dunia dan harta duit teh sabaraha puluh juta erepna nu penting budak sadua-dua menjadi anak yang kunaon geuning Mang Eje ieu teu ngapongdut kunaon teu artis lain teu kaduga mayar ternyata tujuan yang utama supaya budak menjadi budak yang berkualitas menghasilkan anak akhlakna anu alus akhlakna anu sae anak solihah ternyata syukuran diisi dengan pengajian. Nah hayang dimuliakeun ku Allah Mang Eje teh jeung Ibu Eni teh da moal mulya syukuran urang lamun dina syukuran eueuh pangaji. Ayeuna Ibu di dieu urang keur pangajian Ibu ikhlas ti bumi ka dieu. Ridho dipaksa ku Mang Eje dibere berkat ku Mang Eje henteu. Oh acan keun da aya nu atos aya nu acan geuning ieu nu atos teu baralik ka caricing barudak mah geuning geus baralik ti heula tadi da geus meunang berkat mawa berkat budak meuni bari sosolawatan balas atoh amprok jeung abdi cek budak sallallahu ala Muhammad balikna meunang berkat hanjakal geuning saeutik meureunan dileg-leg ustad astagfirullah bade ka mana ieu. Oh, mana we teh bade uwi. Tadi bade doakeun sing dipegat jurig. Subhanallah. Da atuh ieu mah jujur we abdi mah kakarek ngaji di sisi kebon gitu dah.
Tujuannya supaya anak menjadi anak yang aya pengajian bagus, sodako aya mata kapunten bapak nu dipayun eta aya tuangan bisa Pak Bimas Pak Satgas teu keing diangurkeun mangga dileueut dituang da eta teh sodako ngahajak dikonsumsi ku bapak Eje. Islahin bainanas ada silaturahmi la khaira fi katsirin min najwahum ila man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin. Silaturahmi geus jelas aya ece urang ka dieu maksud silaturahmi tujuan urang alus yakin berkah silaturahmi keur urang sesuai dengan hadis Nabi bakal dipanjangkeun umur bari deet rezeki. Tapi dengan satu syarat Mang Ejek ngajakeun ieu acara ibu angkat ti bumi ibu tigo amardatilah kudu karena Gusti. Insyaallah dengan tujuan karena Allah fasaufa nu'tihi ajron adima, Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Watir itu si ngagadong mau di badag-badag. Jika nurek camping eta teh keyboard lain dus mau bisa diganong dus mah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ngan kahade Bapak Eja Ibu Eni mohon belum tentu anak menjadi anak yang soleh dengan banyak harta yang dikorbankan. Karena apa ibu? Pokok tujuan supaya anak soleh modal lain ku banyak dunia yang dikorbankan. Data saeutik meureun Pak Eje waktu hamil 4 bulan 7 bulan ayeuna dilahirkan budak biaya terus-terusan demi anak tapi belum nampak kesolehan anak. Kembali lagi ke orang tua, kewajiban orang tua terhadap anak supaya menghasilkan anak soleh. Ayu hasina ismoho, satu anak beri nama yang baik. Alhamdulillah Muhammad Yoga Purnama, mudah-mudahan ya cek yoga seindah-indah bulan purnama. Ya Robbal, ibu tuh kebayang kaset dan setiap dipanggil purnama, 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 mungkin Allah akan memberikan cahaya bulan purnama ke budak. Dan setiap doa teh, setiap ngaran teh manjing ibu diange doa, mata kudu alus ngaran budak teh. Sok cenah tina Al-Qur'an juga tetangga abdi mang sangaran budak humul muplihun ngan dipanggil teh Lili ari eta saha aang dartahum ngan sok diaang-aang ari eta nu awewe si Isawatun kabeh beak saal Baqarah dipake ngaran budak. Atur nuhun teteh ieu teteh Kori upami telepat mati daerah masih kene Taman Sari mun atur nuhun Mang Ejek bilih hilap kardusna. Oh jigana nu tadi keresek loba besek teh kanggo grup eta mah kanggo abdi mah teu acan jigana. Hapunten Mang Ejek margi abdi nyaros kitu teh mangga salamet di perjalanan sok janten kebiasaan margi upami abdi ngaos ka daerah Taman Sari da sanes sakali 2 kali Mang Ejek pokona mah bagasi teh sok pinuh ku babawaan pokona mah sok aya bea sok aya hayam sok aya opak sok aya bugis sok aya ranginang eta mah Mang Ejek nu biasa tak geninganan salametnya tadi pegat juri grup ya tinggal sholawatan tadi alhamdulillah suara artis yang begitu merdu atus uih neng ka ditu keresek atus ka ditu tak geuning ngajingjing deui meni lobanya cenah tak kitu da abdi ge sok kitu sami Mang Ejek nu biasa mah pinuh nu biasa cenah Mang Ejek mah teu biasanya biasakeun ti ayeuna. Beri dulu nama yang baik, Bu. Ibu. Sok pasian murang kali teh nu sae nami teh nya Acep Murtadin, Acep Muplihin sae ngan ulah ari Acep Murtadin mah. Sae tangaran budak Ceceng Dolimin. Ari eta hiji deui Acep Jahilin. Ari eta nu awewe euy Siti Saetonia. Budak di ngaranan setan. Rajen alus menikat gaya pedak we budak teh lahir bulan Februari saha namina Eus Febrianti. Ari eta nu bulan April Eus Apriliani. Eta nu bulan Maret nu bungsuk Meri. Aya deui budak nu kabawa tina ngaran Inung jeung Bapak Tabaruk Tapaulan. Irfan beda inungna Bi Irni bapana Mang Topan. Jadi anakna teh Irfan. Waas lamun inungna Mumun bapana Diding meureun anak teh Mumun. Kumaha lamun bapana Tata inungna Ai anakna jadi bapana Abbas inungna Kokong anakna jadi
beri nama yang baik si akang eta da beri teu da cicing meuni mang capek keun saksi riweuh panitia subhanallah burukna lain piala tapi insya Allah paha nah ojegnya sarua nu init ngaji lain piala nu dibikeun ku Mang Eje tapi ti Allah dibere pahala naon pahala nu dibikeun ku Allah jalan ka surga subhanallah ibu terang jalan ka surga teu ka pangajian nu angkat kana pangajian ibu ku Allah dibere jalan tol keur ka surga ari jalan tol lempeng teh cek lempeng kunaon pang disebut jalan tol lain lempeng sabab nu nyieuna lalaki dalam nu nyieuna awewe mah moal disebut jalan tol pasti disebut nanti jalan yey amit amit saya tak mau wanian yang kedua wayu adibhu Mang Eje tak kewajiban Mang Eje kewajiban ibu anak beri pendidikan sok tete karunya tumuran kalihna nangis cangkeul cikang saat atuh eta teh carogena karunya atuh gentenan jadi suami teh kudu setia watir atuh da ece budak meni geus guling gasahan tuh si eceuna geus emok geus sila geus nangtung geus nyang hunyar eta teh mah budak datang ka imah da lain rek cicing ieu si teteh mah nu boga budak leutik mah terus ece matak sing nyaah ka pamajikan teh Pak geuning tingali awe mah kaca teh kariweuh teh beurang peuting digawe teh full 24 jam beurang nyamel ti peuting sama beurang mutu ti peuting tuh taroskeun we ka Mang Eje bukti atuh Mang Eje oge budak cek Muhammad Yoga bareto keur leutik keneh da yakin kasusah kariweuh teh nambah keur ibu Eni budak tengah peuting ceurit manya hade dibere jagung beledug da morepe cek ibu Eni teh beuh bagerepe beuh ka dia beuh dia sok nenen budak ngati nyecek yoga tepikeun ka rehe geus rehe kapan Mang Eje gogoakan cek Mang Eje kumaha cek Bu Eni garing bapak siang erakeun sia era ku tatangga repeh ka dieu sampeurkeun sok parasmanan jeung budak kok tah ieu hiji deui nganggur kok kita teh cadangan bapak repeh tong kana gogoakan kapan waktu hari teh Mang Eje jeung cek oga teh eceuh parasmanan nu sabeula ku cek oga nu sabeula ku Mang Eje tapi kahulu susu Bu Eni teh offset ari kutang dan luhureun dada susuna hanapeun bujal Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik tuh jurig manungtut barali kecek gitu kapan jurig mah tara resepeun tepikeun ka tamat jurig mah tara tepikeun ka doa da jurig mah tara resepeun ku doa matak lamun aya nu barali teh heula eta teh ngaranna mingat eta teh mingat eceuh si eceuh mah karunya nu geus budak disebut jurig itu mingat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa yu'adibahu Mang Eje eceuh anak beri pendidikan tah ayeuna teh geus rek 1 tahun eceuh leuwih merenya budak teh sakola bener cek terus cek sok atuh budak teh kapan rasa diniahkeun ka paudkeun aya di dieu paud pendidikan anak usia madrasah diniyah aya pasantren seor di Taman Sari aya budak ibu nu ngaji di pasantren sae aya budak ibu nu ayeuna masih di SD aya jung teang sina balik atuh ari aya mah da ayeuna teh geus peuting eceuh peuting atuh teuing budak sina caricing ngarenong di SD ih cing ngajawab ge sing bener eceuh pikir heula aya budak eceuh nu ayeuna masih di SD abdi teh naros teh kitu cek eceuh aya geuwat tareang susul subhanallah sok eceuh tah geuning urang kali alit ku teteh nuju ditimbang keplukan bujurna tah teh mah teh mun di bumi ngepluk-ngepluk bujur budak kaluarkeun tina lisan ibu teh sholawat kapan budak teh wayu andi bu didikna kumaha hubbillah sila cinta ka Allah da budak mah can bisa maca cenah atuh haji ku urang ya Rabbi bil Mustafa balik maka sidana waqfir lana ma madaya wasinal karomi atawa ku sifat nu wajib di Allah ari budak teh apal iman ditanamkan dari awal ku kalimat thayyibah wujud kidambako ulah mah dikeplukan bujur budak teh sok grasare sia ping 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 pong 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 ku bapana dikepluk-kepluk ibu muka samping ku bapak rek dirongkong ping 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 pong
pong ibu masak emping bapak main pingpong atuh tong kitu cerek soleh kumaha berkualitas kumaha budak teh secara tidak langsung untuk menanamkan keimanan sok budak rungsing budak rewel bacakeun sholat hadieu ieu mah ku ilungna pantes di dapur bari masak bari ngais tempe ngagoreng budak berarti balik ngais budak ngagoreng satu ayah tutup pintu dua ibu buka baju tiga dua jadi satu dua tiga punya ade baru cenah ku sholawat aja ku baca Al-Qur'an silih genti jeung salaki budak rewel wae teh kadieu da moal aya bapa maneh mun eueuh Kangjeng Nabi moal aya alam dunia mun aya Kangjeng Nabi kadieu bagar sok urang dipepene ku mama ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana budak ceurik keneh ganti sholawatna maulana ya maulana baki tarik yasin wal qur'anil hakim terepet keneh idza waqa'atil waqi'ah baki tarik deui ceurikna teke bano deui oh atuh da ieu mah rek teh soleh kumaha budak teh eceu rek soleh kumaha budak teh eceu ari eceu mah budak hayang soleh ari bahasa nu dikaluarkeun tina lisan eceu lain turutaneun budak matak pantes budak geus dewasa teh bahasa teh anjing sok aya nu kitu anjing babal buuk di koningan di boroman jajan cilok anjing lamun ditato di udah soang lewes sok tato ngalakeun ka ajengan tong ngalakeun ka guru salah inung jeung bapana awas ceuk isukan budak lamun digebruskeun ku Allah kana neraka eceu ayeuna ngeuneunahan di surga budak kana neraka alatan inung bapana ngantep agama ka budak moal mebet meulit ka ajengan moal ka guru moal ka tatangga anger ka inung jeung bapa naudzubillah min sok ibu budak teh baca Al-Qur'an ayeuna mah babari ieu aya Iqra ayeuna mah eceu teu kudu ngahejah jiga urang baheula ngahejah sok nyi urang baca Qur'an baheula mah ngahejah be jabar ba sin jer sia jabar ya bapa sia PSU dal PSU ali PSU sin jabar sahe jabar ha hijikeun kudu usaha ayeuna mah teu aya ce babari hubbillah sina cinta ka Allah hubbi nabikum sina cinta ka nabi hubbil Qur'an sina cinta Al-Qur'an mata kolot baheula maca abdi wae inget ku inung teh lamun keur eyang-eyang teh sok maca kisah Rasul Gusti urang kompak Kangjeng Nabi Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana tak bageula mah kitu abdi mah ku indung teh adil sadua-dua inget hayeup we henteu kitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah si orang indung kitu teh keur menanamkan keimanan dihuapan teu pira nu dihuapkeun teh da teu mewah ieu bageula mah eceu abdi ka alaman sukro meunang ngabeuweung bari saeutik sesa indung eta teh tadi nama sacangem sukro teh dihuapkeun ku indung tuluy digayem saeutik mun sana bari geus campur ku cidung indung dihuapkeun ka urang da teu geuleuh naon cik ibu lain ayeuna ku sukrona tapi ku makna bahasa tina lisan indung dikaluarkeun la ilaha illallah bager sok tong nyeri hate ku dibere ieu bari meunang ngagayem mamah la ilaha illallah kitu baheula mah da can aya blender ka pungkur mah ari mah ku blender nanon ge dibikeun ka budak meunang blender nya pantes budak teh muter sirahna teh korban blender aja ayeuna mah da ku blender wae hayang gampang tingali pak kapolsek tingali pak polisi pak bimbas bisa jadi kieu teh ibu da ladang didikan kolot baheula mah kitu budak rungsing ku sholawat budak rungsing ku bacaan Al-Qur'an budak ayeuna geulis dimanja ku bahasa anu sae ayeuna mah budak geus mandi geus dimandian geus dibedakan dimanja ku eceu ku bahasa anu teu mararatut budak teh dipelongkeun bae di kieu-kieu anak caa ieu diginung gelo nya atuh anak sorangan tadi aku sok ceuk kan anak kecilin eta teh nah atuh ku eceu bae dipelongkeun teh anak caa ieu ucu meuni geulis-geulis teuing sok bobocing teh belaknya ngomong bade macak anak caa boro-boro hayangeun sare budak nanti kalah molotot nya budak teh geger atuh ari kuring anak saha ieu nya eceu mah teu hidang boro-boro ku batur ku eceu sorangan ku indung teh di aku komo ku batur anak taa ieu mun bisa nemah mah beureun budak teh anak
sia. Kalau masani mau balik. Atuh na bapana 3 bulan teu balik-balik kece nyaba ari ditinggalkeun budak can bisa ngobrol. Ai pas pulang bapana budak moro-moro. Ih geuning budak bisa ngobrol. Ayah puyang bawa adus, ayah pulang bawa kardus. Atau bapana teh budak moro-moro bisa ngobrol. Anak ieu ucup pintel ucup kacep budak nemal bari nunjuk anak siap. Ih amit-amit bahasa itu mah lain jangka budak jangka salaki jangka bojo teu apa mun keur pasea sok ku bahasa eta bisi teu percaya buktikeun aja salaki jam 22 wae kaalaman ku abdi kuhul salaki teh kunaon manyun wae di asongan ku abdi cik kopi bari keur manyun teh ku abdi diogo anak caa ieu oeng-oeng anyun nyawe abdi dicabok aja ku salaki ngan teu keuna da abdi kaburu lumpat ngan diudag ku salaki keluar tepikeun ka arep abdi morosot katincak wayu abdi dari pendidikan sok eta